Ayeuna mah urang ngadongeng ye lah, lucu ya bos. Asli eta teh lucu Asli eta mah kisah nyato. Tadi orang ditawaran, orang kan sepatu sebututnya. Tawaran sepatu ieu kulit cenah, kulit asli cek manehna teh cenah. Ah ada orang teh apal nya kulit asli teh. Bisa gitu nya bedakeun kulit asli jeung kulit asli. Apalah tuh da urang teh baheula mah digaruk. Urang teh diduruk we kitu. Si kulitna teh diduruk tah kan nu asli mah cenah mal hurung. Tah lamun nu palsu mah bakal hurung cenah. Salah euy. Salah. Nah, kieu ngabedakeunana. Anyar eta. Kieu yang bedakeunana kulit asli kulit palsu mah. Si kulit asli jeung kulit palsu sepatu bisa kadua ye. Tah bawa kajarian loba reungit. Tah balik we. Tang isuk-isuk. Tah di mana anu loba nu bentol? Tah eta asli mah. Asli eta barentol ku reungit. Geus gila jadi tukang dagang. Ya lumayan we sekitaran lah. Apal atuh maneh duit palsu jeung duit asli? Apal atuh panes aya teh pige 3D di Terawang, di Raba jeung dibelikeun berhenting kumaha teh. Ah, lain gitu mah. Ya kumaha? Maneh lamun duit asli jeung nu palsu, maneh kan balik ka imah. Teu neun we duit teh dihareupeun imah. Tah, isuk-isuk maneh teang. Lamun eueuh berarti eta duit asli. Ayeuna mah urang ngadongeng ye lah, lucu ya bos. Asli eta teh lucu Asli eta mah kisah nyato. Kisah nyata ya. Oh, nyatu. Nah, apan cenah euy aya hiji pasien. Ini ka dokter. Tah, pasien teh nanyakeun, "Dok, apa bener saya teh kaserang penyakit koneng?" Cek dokterna teh gitu. Si pasien teh. Si pasien teh. Pasien dokter. "Ya, Anda keserang penyakit kuning." Oh, kaget ya nonya. Kaget tuh. Wah. Nah, si cerina dok muka juga keserang penyakit kuning segala. Tajok dokter ngajawab. Kan itu untuk bapak udah kuning semua. Tah urang ayeuna teh kan loba penyakit gentingnya. Urang teh hariwang terus sieun. Urang teh datang we ka dokter teh. Ya kumaha teh? Ada orang hayang sehat gitu. Hayang sehat. Vaksin lain divaksin. Dek nama dek divaksin kan orang ka dokter heula we nya. Oh ya kumaha teh? Pak ka dokter teh cenah aya naon Pak? Ayeuna teh Pak jeung teh abi teh kena loba penyakit corona cenah. Kan corona teh katingali nya cenah. Kumaha carana eta nangkal cenah teh. Cek dokter teh gampang cenah jang cenah. Ngan ieu cenah rada cenah bakal kaserang pokoknya mah cenah. Urang teh kan kaget nya. Ruas. Terus kumaha Pak? Ieu nah hayang urang teu kaserang, gampang nah. Mandi. Bos, bulan ayeuna mah urang gaji naik aing mah. Jadi dinya hayang naik dagang keur posisi keur kieu. Wayah-wayahna bos, soalna ieu percaya bos ka urang. Ayeuna aya tilu perusahaan nu udah ka urang teh euy. Perusahaan naon eta teh ngajak gawe eta teh? Lain naon? Di hutan. Bos, kumaha? urang euy kemarin dengan kain. Aya teh pas nya aya teh anjir. Aya dina ieu aspan euna aya labelna. Dijamin tidak luntur. Mang. Ieu kain ti mana saya kieu? Oh, ditanya ku dinya. Oh, wah ti Arabnya jang tah. Ada kitu. Wah, urang teh meuli we hiji. Tah meuli sing ieu. Balik ka imah euy, kurang ke mana sih kitu da bisi merah ge pake teh ke mah. Anjir eta luntur anjir. Salah atuh. Salah kumaha? Sok lamun di Arab alun maca Quran pasti dibalikeun. Oh, nya euy. Berarti luntur. Dijamin luntur. Dijamin luntur. Ai bener bisaan eta euy.